Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Aulia Larasati ti kelas 10 MIPA 3. Di dieu abdi bade nyaritakeun cerita babat godog nu berjudul Kean Santang. Kean Santang teh Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa teh teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktianana. Dina hiji waktu, Kean Santang ngadeuheus ka Ramana unjukeun yen kirina hayang ningali getih sorangan, hayang tarung ngadu jajaten tapi teu aya nu nandingan. Ngadangu kasauran putrana itu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bonggolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabigeuk teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug aya aki-aki anu nyamperan ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh ayana di nagri Mekah ngaranna Bagenda Ali. Kanjeng Prabu, saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik naor. Aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit, duka teu kamana ngilesna. Teu harita Kean Santang teu geunah cicing, hayang geura sok patepang wae jeung jalma nu ngaran Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi saja miang ka nagri Mekah. Rek nepungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidinan ku Ramana, gejelik bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon murug kalebah pananpoe surup. Bubuhan jalma sakti lempangna teh lapak kancang nyaeta lempang dina kulit cai. Nya gancang ka ditu kakulonkeun. Barang nepi ka nagri Mekah, Kean Santang patepang jeung aki-aki anu keur ngiuhan ngahadepan tangkal korma. Pok Kean Santang teh nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayeuna Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges ka nu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." Kitu. Yu atuh ku tuturkeun Aki. Ceuk aki-aki teh ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun pangnyorkeun ujang Kean Santang. Nyabut di eta itek sataketanaga aneh pisan, lain itek anu kacabut teh tapi kalah sukuna ambleus kana taneuh. Kitu jeung kitu bae unggal manehna nyabut sukuna kalah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang. Itek angger teu bisa kacabut manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya sagigireun. "Saha anjeunna andika teh Ki?" ceuk Kean Santang semulungse. Si Aki ukur seudi ditanya kitu teh. "Nya kaula anu diteangan ku andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu, rumpukeun bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar teh yakeun kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula tuluk sumerah diri hoyong guguru di Kanjeng Bagenda," ceuk Kean Santang. "Heuk tapi andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam." Walon Bagenda Ali, ti harita Kean Santang asup agama Islam serta terus guguru ngulik babagan agama Islam di nagri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngelap elmu, Kean Santang pamitan hayang melang diri ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere panceun yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam ari Ramana Prabu Siliwangi teu karsaeun ngagem agama Islam.
Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalin karaton ngungsi ka hiji tempat nu di pakidulan Garut. Ceuk sakol di ayeuna ngihyang ngaleungit tanpa wujud ari para prajuritna mindar rupi jadi maung. Sakian ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.